majikan eueuh dibuat di imah kesel pagawean kemana ayo musuk lah laut goreng lah, sting potongnya yang goreng mah. Kesal. Dan ngusap benang putri duyung. Mana ya kalau lakukan itu? Tadi itu apakah dia? Solusi oh tadi motor saya bagus amat tidak hanya gua motor kia coba sebelum ganteng ganteng lah nggak cacing lah dan menang hiji ku rese lah ini cukup dong apa aku bang ini slogan ada di wahangan beat di setruman lauk nage aku bang tapi boga batu setengah mengerehet mengke pan lauk nage parae ini kulungan kan majikan aing goreng-goreng ya kudu di paraban hiji dua maju usapan paling enak istri ngumpul rehe kita coba bulit juga nih dah putri duyung ngungkeng boleh jika dibawa ke ini kan lah kita dimana haseng si cacing ge ya salah jampen heula ditabrak tah bukan benang putri duyung mana nih lauk nah hare es gitu ya cara muncul baju tadi ngetunuh di matama aduh dak pusing dak teu bawa pagawean itu kamari titah nyangkeun kubang ayeuna titah nyangkeun sawah leuheung dibayar rokok mah malah tah ngahutang hutang geus ngabadeg di warung teh uti sing aja lah daripada aing durhaka kayak dikutuk badan tai
Begal-begal naman yang potongnya tak ken simpul ken ya musik di kubang batur tu bebede eta doang nama ken motok simpul ken hasilnya nanti dia bang Eta mah sia deui heuh. babu uing kita ngangkeun sawah ku kolot Kamari sia mah gangguan aing bae. tadi meureun kubang batur Ganeng geus cicing. kolot teu mikir sih ya Polong. boga anak keun saya kayak cerkan bogana Tesian aing mah. lain apa menjual sieun sih Kamari mah aya sia. alasan bae Alasan kumaha beneran eta mah. halus ya aing ngangkeun sawah Agar kali saya ngagangguan aing kamari. seru kan Bangsat. Ampura bang oh kita motong di surgut deh gue yang sih motong Ngan sahabat pana eta budak jelema teh kamari gangguan aing bae. Seru sih aing mah. Gua aing kapangin deui mah. Paeh sia euy. oh no Kotor bae kah. Oh dah misuhan deui ya ah. Mana ngaran musuh paing. Sugan aduh geus kebal amat nya teh nong kubang sok barolong ya kubangna tong lah kitu mah aya nu ngusut di kubang aing saha eta nya pantes ieu kubang aing laukna ngauhan-auhan bae awas sapang benangkeun udak menang yuk. Ah, menang dah tinggi. Lumayan lah yang si Oda. Si Pai di Paraban mah. Ah, cacing kayak tadi. Ah. Siwan menang deui. Sasia udah bisa kuaing Ini roh, boga. Capek amat ieu. Masuk temenang. Ya boga na. Paling ka warung aing ngutang kopi ya. teh ada tuang morong ngutang kopi Sama aja lah mang ada. Di akang. teh Boga salaki ngaduk. Ya tadi buat kita di bawah di susulan ku aing ah. Pangi sebatan. Aing bawa sepeda sing bener. Rem, ketinggalan rem lagi ini mah. Asia mangi salaki yang itu. Jadi kejulikan. Hanunya. Bangong pandangan di Allah. Nyahon meureun naik ngahutang ieu. Itu goreng-goreng nama salaki aing lain. Mana sih ya? Mana semua siapa aing mah? Bohong mes
siap. Tadi nanyakan ke budak lotek siap kejembikan. Astagfirullah sama sia. Aing mah tas musep tadi di situ. Yo, bisa kita. Laju aing di warung ngutang kopi. Di mana Allah? Usai ke balik. Yuk. Oke. Enggak paling kayak lompat di sorot itu.